Salam dari Cikendi. Assalamualaikum dulurku Madaramang. Mudah-mudahan Madaramangnya guys. Ulah nurutan abdinya guys. Abdi teh niru udur teu gableug duit anu sami ieu teh udur teu gableug duit. Nah guys, Cikendi TV teh beralamatkan di Marga Mulia Kawali Ciamis. Ieu aya warga Ciamis sok atuh di komen-komen yang ambil resep gitu warga Ciamisnya. Beuh. Nah, kali ini Cikendi TV teh bade ngaliwat ngelalabok teh tegek. Nah, lokasina teh nya di Cikadongdong kalau rasa nuju saatnya pemirsa tuh tinggal di China ge alitnya. Tah di teh pada ngaliwet, tah tinggal isi kasep si kalem cek pedut lah nu kasep keunian hawu blekok alah balik tah ieu mang sepuh asep tukang ngalah suluh. Mang asepnya tah ieu si Iki jeung si Askal teh kembar ngan beda liang pemirsa can kieu teh kembar beda liang. Nah ayeuna mang asep siap-siap rek ngumbah beas dina katel gede. Tah ieu dikisi-kisi kucek dulu eta mang Iki kalabu aing curiga rek adian deui yang mang Iki mang asep susurian heuleu alah keun bae banyak anak banyak rezeki cenah mang Iki nya. Tadi dieu teh nya uing teh lah sah uing teh si cepedut meureunna rek ngahurungkeun cenah dikucek-kucek plastik. Memang asal dilapisan atuh ngumbah beas teh burukeun atuh yang diselapat barudak karunya. Nah dia jangan lupa ditaker-taker 2 buku biasa namanya ieu saha teuing si selepeo mana dia tah ieu lapisan ieu cepedut ngalagoan ieu Mang Asep aing geus cangkeul. Tah gitu akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu teh buru Mang Asep tong dilala teuing buru tah aing ditembahan di China kagok pisi gigih engke dicarekan ya ku barudak dibalik langsung wae dipurulukan bumbu-bumbu kehidupan lah tong sok sing loba we meh gurihnya sok lah aya meureun sakilo mah eta penyedap rasana ku kuing diablukeun dipuruluk mih gurihnya guys. Nah ieu barudak kalah karek ngarojay jiga nama kareseleun nungguan liwet asak lah dieu langsung diabrukeun bumbu-bumbu kehidupan naon daun bawang. Mang Asep siap-siap ek nyieun sambel tarasi ala Mang Asep. Ayo Mang Iki tambah eueuh gawe teuing ge rek milangan buncis jiga nama hiji cenah dihitung diusap-usap cenah alah moal balik euy. Tah ieu teh nya resep Mang Asep sambel ala Cikendi nya tah sakitu ge jiga nama bakal mantap namanya har majang naon we nya asal ngeunah mimitina cenah cekolot mah mantap sanatunya sok guru itu yang hitungan buncis si lapisan aing mah tah ieu deungeunnya anak paus nya anak paus asin naon eta leuing teu apal euy bonteng naon deui sok tah review kalinya naon deui eta tahu otuha cenah nya tahu sarang naon deh eta kupuruk nan kupuruk kurupuk alah moal balik euy. Tah di dieu Mang Iki langsung wae ngumbah buncisnya dikucek-kucek biar higienis kusek. Nah di dieu tinggal geus ngeuleuh nya kareta api sikeun materi asaknya. Tah ieu bocil kalah ka ngarojay aduh maaf di sensornya guys bisi kena pelanggaran gitu aduh hampura gulurnya moal balik euy. Mang Asep kumaha rasanya harunya. Tah ieu sambel ala Cikendi TV mantep. Sabari nunggu asak liwet nya tuh pemandangan anu ditunggu-tunggu teh liwet na asaknya guys langsung saja diamparekeun kana daun cau well tuh cek si Askal teh nya sok tak karieu karumpul diabruk-abrukkeun asinan-asinanna jeung buncisna pokona mah bakal mantep nya pemirsa lah jangan lupa pokona mah subscribe dulu nya Cikendi TV sebelum kita makan kita bismillah dulu aduh cing heula atuh Askal aduh geus ngaroja kagok merenya balawak can bismillah ge lah sok we brang pokona bismillah dina hate masihan kasadayana pemirsanya ieu aya liwet ala Cikendi bersama Mang Asep nu kasepetian. Guys nya lah sakitu bae da beh ya yang emam hayu wae ngamera malah geus lah nya wilujeng tuang sadayana. Nah satos tuang teh nya langsung wae rek ngarojay nya guys ngumbah badan biar bersih. Ya Mang Aksa Mang Farhadi moal dibane eta teh di barajo ieu pemirsa puntennya ieu teh disensornya. Pokoknya mah gebrus kita ngerojay nya guys itu aya asal Iki we nya teh moal ngojay da ngamera wae sibuk aya kamera teh moal bisa naon da harga pandeuri jiga nama lah hatur nuhun assalamualaikum terima kasih bye bye.